Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha murid-murid daramang sadayana tepang deui sareng Ibu Abila dinu pelajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang sadayana bakal diajar bahasa Sunda ngeunaan pangajaran 3 di kelas 2. Teu karaosnya atos dina minggu ka-7. Yuk urang sadayana siapkeun peralatan tulisna sareng bukuna. Materi dinu pangajaran 3 anu bakal ku urang dipelajari sasarengan nyaeta ngeunaan pancen urang sapopoe. Nah, murid-murid, pancen teh tiasa dikerjakeun di bumi, naon wae pancen atau kegiatan sadidinten teh tiasa oge dilakukeun di sakola. Tah ayeuna urang ngabahas maca carita babantu ka emak aya dina buku hidup anu ku ibu atos dipiwarang dibaca. Tah ayeuna urang sasarengan ngabahas jawabanana. Anu kahiji dumasar kanu carita babantu ka emak bade angkat ka mana ius teh? Bade angkat ka mana? Bade angkat ka warung, leres. Tah dipiwarang ku saha ius angkat ka warung? Leres dipiwarang ku emakna. Tah kinten-kinten ius ka warung teh bade meser bahan gado-gado. Kinten-kinten naon wae bahan gado-gado teh? Saha aya nu terang? Engkol, leres. Naon deui? Toge. Terus naon deui? Kangkung, waluh, wortel sareng bonteng. Upami gado-gado nganggo bumbu kacang teu? Nganggo nya. Tah salajengna naon anu bade didamel ku entin? Entin mah bade ngadamel gehu. Saha anu resep gehu? Ibu oge resepnya. Tah didamel tina naon ari gehu? Tina toge sareng tahu. Tah kitu. Nah, saatos urang ngeusian pananya dumasar kanu carita tadi, ayeuna urang lajengkeun ka materi salajengna nyaeta nyaritakeun gambar. Hartosna urang ningali gambar teras pek diseratkeun kinten-kinten kagiatan naon anu nuju dipidamel dina eta gambar. Di halaman 27 pek ku hidep titenan. Aya 4 gambar mangga dibuleudan anu mana anu mangrupi kagiatan di sakola. Saatos eta mangga diseratkeun namina nuju naon kagiatanana. Eta nu dimaksad ku nyaritakeun gambar. Tiasanya sadayana. Nah, contoh gambar hiji. Nuju naon tah gambarna? Pasti tiasa. Mangga dikerjakeun diserat dina buku tulisna dihandapeun gambarna sewang-sewangan. Salajengna bagian D nyaritakeun kaayaan gambar. Mirip sareng anu bagian C tadi. Mangga ayeuna urang buka kaca 28. Dumasar kanu gambar anu tadi, yuk urang caritakeun sasarengan anu kahiji di dinya aya pertarosan kumaha kaayaan gambar anu aya dinu kaca 28 tadi. Kaayaan gambarna nyaeta nuju beberes kelas. Anu kaduana nah dilakukeun supados naon dilakukeun? Supados lingkungan kelasna janten bersih. Saha nu hoyong kotor? Pasti hoyong bersihnya. Anu katilu
kagiatan ieu teh kanggo naon alusna dilakukeun kanggo ngajagi kabersihan lingkungan diri sareng kelas urang sadayana. Salian ti eta ngabina kerjasama sareng gotong royong nya sareng rerencangan. Tah eta jawaban kanggo nyaritakeun kaayaan gambar anu aya dina kaca 28. Murid-murid mung sakitu wae materi pelajaran urang dinten ieu. Minggon payun insyaallah urang lajengkeun deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.